Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya. Sabetos biasa tepang di sarang tata dan miharja anu beris nyanggakeun dongeng Sunda judulna Kasaha Nyamenta Tulung karya Mahmudin. Mangga baraya wilujeng ngebandungan. Gek ipah diuk dina kursi, can ditanya itu ya oge ipah geus miheulaan nanya. Kedah kumaha wae atunya teh? Pokna bangun ngarasula bari mencrong ka kuring. Harna kumaha wae atuh, teu hasil keneh wae ku cara kitu teh. Pok teh bari gek diuk dina kursi hareupeun ipah. Nu mawi henteu teh, sakitu abdi tos dangdan di kamar tos beberes, bebersih malah disemprot sagala ku sesengitan sangkan narik. Sangkan seger, sangkan betah. Atuh dina waktuna barang penta teu dikoretkeun. Ato we nu aya. Matak buru-buru we ditedunan pamentana teh. Atuh dina waktuna prung padungdung teh teu sirikna dipubujuhkeun. Kumaha karesepna, kumaha kahayangna, kumaha pamentana. Satekah pola dilayanan sakumaha papatah ti teteh tea. Tapi angger keneh we teu betah cicing di imah. Ceuk ipah ngajelaskeun. Tiditu nama laporan beureun ipah teh ka kuring kumaha hasilna ngalarapkeun resep ti kuring nu ditepikeun sababaraha poe ka tukang. Ari kitu mah geus adat ka kurung ku ika atuh pah salian ti rewog teh, ceuk kuring bari seuri. Duka atuh teh, tembal ipah bari seuri maur. Sajongjongan kuring ngahuleng, ipah jempe teu nyarita. Uteuk mimiti mikir, neangan piakaleun pikeun jalan kaluarna. Atuh da asa ketempuhan ku ipah teh puguh ipah kawina ka Tedi teh baretona sasat penuduhan kuring. Sosobatan ti keur di SMP keneh jeung ipah teh. Matak teu heran lamun sagala rasiah teh sok silih tembrakeun silih bejakeun. Boh kabogoh, boh kahirupan. Ka mana-mana teu boleh bebarengan tara pisah. Asup kana paribasa kacai jadi sakolam renang, kadarat jadi sabioskop teh jeung nyana jeung ipah mah. Langka babarengan teh sanggeus rumah tangga we. Kuring kawin ka Kang Hendra, ari ipah kawin ka Tedi. Tepung teh lamun silih anjangan we atawa panggih di jalan pasampangan, puguh saroriweuhna ku pagawean rumah tangga sewang-sewangan. Ipah ayeuna mah sok nyebut teteh ka kuring teh, pedah eta meureun umur kuring rada saluhureun saeutik. Ongko asa kalanceuk we meureun, pedah ipah teh teu boga lanceuk. Da cikal di kulawargana teh. Tedi ge nya kitu we pipiluan nyebutna teh sok teteh, sok sanajan tadi nama Tedi miharep ka kuring ngan kapiheulaan ku Kang Hendra. Atuh terus we dituduhkeun ka ipah, da ipah harita teh lengoh keneh. Kabeneran ipahna daekeun. Atuh pruk we kawin. Beda 2 tahun kawinna teh jeung kuring, heula kuring. Matak basa menang beja ti ipah yen kalakuan Tedi sok daek nyolowedor teh asa ketempuhan, malah asa tumiba ka diri sorangan pisan. Eukeur mah Tedi teh penuduhan kuring, katambah-tambah apan tadina mah Tedi teh reka kuring. Bet ku teu sangka Tedi boga kalakuan anu nirca kitu. Resep jajan di luar, padahal ipah teh kurang kumaha geulis, kurang kumaha satiasa tuhuna kanu jadi salaki. Digugulung saban peuting oge da moal beak-beak, ngora keneh jeung geulis keneh. Nah eta kitu bosen ngagugulung ipah wae saban peuting mah. Atawa naha pangaruh uang jeung rupa kitu anu tepi ka Tedi jadi kitu teh. Rea awewe anu kapincut ku duit jeung kakasepan Tedi. Duka teh teuing, eta mah rasiah Tedi. Naon pangna Tedi nepi ka daek jeung resep nyolewedor kitu. Kumaha mun urang tatanya we atuh kanu bisa? Kuring usul ka ipah sanggeus sajongjongan papada jempe. Maksad teteh? Nya urang tatanya we sugan kadukun. Sugan urang peruhkeun kalakuan Tedi teh ulah ngalajur nafsu teuing. Tembal kuring bari ngareret ka ipah. Da ari ka dokter masih gana hese diubeurana anu kitu mah. Sambung kuring deui. Mohon kumaha saena we atuh teh. Pokona abdi mah asal Kang Tedi insap sareng sapertos bihara-bihari deui. Nya atuh ari kitu mah keun engkerek nanyakeun heula ka baturnya
sugan aya nu apaleun di mana aya dukun anu lepus anu bisaeun ngubaran nu kitu. Pok teh bari ngareret ka Ipah. Ipah unggek. Saminggu ti harita kuring jeung Ipah miang ke hiji tempat rek tatamba ke hiji dukun. Kabeneran dukun anu didatangan teh sanggupeun ngubaran Tedi. Cenah Tedi teh bakal ngadak-ngadak impoten lamun ngayakeun hubungan jeung awewe sejen. Tapi lamun jeung Ipah manu jadi pamajikanana biasa we teu kitu kieu. Nya tatamba teh aya hasilna. Da buktina cenah ceuk Ipah, Tedi teh ayeuna mah daek dicicing di imah lamun peuting teh. Tara daek deui jajan di luar saperti ka tukang-tukang. Malah ayeuna mah Tedi sok mindeng datang ka imah kuring. Sakapeung sok bareng duaan jeung Ipah. Sakapeung mah sok sorangan we Tedi sok ngadon ngobrol jeung Kang Hendra atawa oge jeung kuring sakapeung-kapeungeun mah. Kungsi sakali mangsa mah Tedi dina obrolanna jeung Kang Hendra buka rahasia ngeunaan diri pribadina. Nyahoso teh peda Kang Hendra we kungsi nyaritakeun deui ka kuring. Kuring ukur sering ngadengar rahasia pribadina Tedi teh. Hate mah atoh pedah meunang tatamba teh nya aya hasilna. Ka Kang Hendra mah teu bebeja teu buka rahasia yen eta teh hasil usaha kuring jeung Ipah. Da bisi dibejakeun ku Kang Hendra ka Tedi. Kuriak wae engke Tedi ngambek ka kuring jeung Ipah nyahoeun mah. Rumah tangga Ipah tentrem deui. Kuring ngilu bunga ongkoh asa bagja bisa nulungan. Pedah milu usaha pikeun ngajait rumah tangga Ipah tina karudet jeung cocoba anu tumba kana rumah tanggana. Sataun ti harita Ipah katara janggering ripuh malah nepi ka hanteuna. Ninggalkeun budak hiji Ipah teh. Tedi kacidan langsa jeung ngresna ditinggalkeun ku Ipah teh. Komo lamun geus ras inget kana kalakuanana anu ka tukang-tukang anu kungsi nganyerikeun jeung ngaraheutan hate Ipah mah Tedi kacidan langsana jeung kabungbulenganana. Padahal kuduna mah meureun Tedi teh ayeuna mah ngarasa laluasa masing rek kitu rek kieu oge. Da moal aya nu ngageureuh-geureuh, moal aya nu ngagelendeng berang peuting, moal dipasiaan wae ku Ipah pamajikanana. Masing rek indit isuk-isuk balik isukna deui isuk-isuk oge. Atawa indit sore balik subuh oge da Ipah geus taya di kieuna. Tapi dina kanyataanana ayeuna mah Tedi teh kalah beuki nguyung. Nah geus babalik pikir kitu Tedi teh atawa memang masih keneh kelaleban ku Ipah anu jadi pamajikanana. Da buktina Tedi teh taya kaberaganana. Hampir saban minggu Tedi sok nganjang ka imah kuring. Biasa we ngobrol jeung tuker pikiran jeung Kang Hendra atawa jeung kuring oge. Malah sakapeung masok mindeng dihatean ku Kang Hendra. Sangkan Tedi buru-buru kawin deui ngarah budak atuh Tedi aya nu ngurus. Tapi Tedi bangun yang rejing lamun dititah kawin deui teh. Malah sakapeung masok terus ngahuleng bangun nu jara rauh panineungan. Gun we Ted nu geus matong di pikiran wae. Ipah mah moal mulang deui anggur doakeun saban waktu. Muga-muga Ipah sing ditampi iman Islamna dicaang padangkeun jeung dilegakeun di kuburna. Atuh urang jeung barudak nu ditinggalkeun sing dipasihan kakiatan lahir batin, sing dipasihan kasabaran jeung katawakalan, ceuk Kang Hendra dina hiji poe. Sumohon Kang, amin amin. Tembal Tedi beri unggek-unggekan. Ayeuna mah geus we bang prangkeun ngarah ulah nguluwut wae. Geura mikir-mikir deui angguran pikeun gantina. Ngarah urang aya nu ngurus, ceuk Kang Hendra bari seuri jeung ngareret ka Tedi. Tedi ukur seuri bari ngabalieur dikitukeun ku Kang Hendra teh. Geus ampir sataun leuwih Tedi lelengohanana teh. Tapi siga anu candek mikir-mikir deui kana rumah tangga. Mindeng eta oge sok babarengan jeung awewe mah. Tapi lamun ditanyakeun iraha rek kawinna, Tedi sok kalah gideg. Atuh lamun ditanyakeun naon sababna pangna teu buru-buru kawin, Tedi kalah ngabigeg, kalah rumahuh. Bet matak teu pikahartieun. Da pira ku ari disebutkeun teu boga waragadna pikeun kawin mah, da puguh nyampak di Tedi mah. Ngan duka kumaha atuh Tedi teh bet siga nu embung kawin deui. Nah eta kitu masih keneh kalaleban ku Ipah pamajikanana atawa bawa-bawa panyakit teh dikanceuh deui nepi ka embung kawin teh. Resep jajan deui di luar. Geus hampir 2 minggu Kang Hendra dirawat di rumah sakit. Tapi panyakitna lain ngurangan, kalah beuki tambah parna wae, matak pika salempangeun, matak pika hariwangeun. Diparangkeunana teh deui kuring taya batur pakumaha. Kolot jeung dulur jarauh di lembur.
Atuh emang nu bareto waktu sakola kungsi di Cicingan geus pangsiun. Malah ayeuna mah geus bebetah di lembur. Rajin aya kolot atawa dulur ti lembur, boh nu milu maturan di imah atawa anungan saukurek ngalongok wungkul ka rumah sakit, bet kalah nambahan pikiran wae, da kalah nambahan resiko dapur. Encan keur ongkos kuring sapopoe ka rumah sakit. Ngan kabeneran Tedi rada geten, sok mendeng ngalongokan Kang Hendra ka rumah sakit, atawa oge ngalongokan kuring jeung barudak. Malah resiko dapur jeung jajan barudak oge sok kabanjel-banjel saeutik-eutikeun. Atuh mun kabeneran aya resep obat anu kudu buru-buru dibeli, nya sok ditalangan heula ku Tedi. Sigana teh geus teu hitungan deui talang tulungna teh. Hanjakal Kang Hendra geringna teu katulungan, malah nepi ka hanteuna pisan. Kang Hendra ninggalkeun kuring jeung barudak pikeun salalawasna. Puguh wae bumi alam asa tungkeb bikin kuring mah. Kuring geus teu inget di naon-naon, ngan kabeneran aya Tedi. Nya Tedi anu aras urus kaditu ka dieu. Malah terus ngabejaan kolot-kolot jeung dulur-dulur kuring di lembur. Puguh kuring mah boro-boro bisa mikir itu ieu, nu ayangan ceurik. Pikiran kaweur baluweng. Geus teu puguh wae pikiran teh. Atuh waragad pikeun ngurus Kang Hendra oge gegedena mah nya ti Tedi. Sanggeus ditinggalkeun ku Kang Hendra, karasa bet asa teu puguh cecekelan, teu puguh tuturkeuneun, asa eueuh panyelindungan. Saban poe taya kaberaganana, hate teu boleh nguluwut. Kungsi sababaraha poe cicing di lembur, ngadon titirah, ngariung jeung kolot katut dulur-dulur. Tapi asa teu pararuguh. Ongkoh deui melang ka barudak anu ditinggalkeun. Ari rek dibawa ka lembur, puguh keur sarakola. Ari sakola rek dipindahkeun, puguh kagok can saramen. Ongkoh deui waragad oge can aya. Tungtung nama hate teh jadi merojengja ka ditu ka dieu. Ngan nyaeta Tedi geten ka barudak teh sok mindeng dilongokan. Malah basa ditinggalkeun ku kuring ka lembur oge, Tedi teh sarena di imah kuring maturan barudak. Ari lila-lila mah bet kanyahoan oge, sing horeng Tedi teh aya pikir kadua leutik ka kuring. Da buktina dina hiji poe Tedi nepikeun maksud ka kuring. Tedi sejami hareup ka kuring, ngarah teu kagok mikanyaah ka barudak bari sakalian neruskeun cita-cita bareto pokna. Kuring teu nolak kana maksud Tedi kitu teh. Puguh geus karasa jeung rumasa kana kahadeanana Tedi ka kuring sakulawarga. Ongkoh deui karasa asa teu pararuguh. Asa eueuh tuturkeuneun, asa eueuh panyelindungan hirup di kota teh. Matak tekung silila, bruk wae kuring kawin ka Tedi. Bet laksana kakolotnakeun Tedi kawin ka kuring teh. Teu sangka kuring bakal ngalaman deui malem munggaran papangantenan, asa teu ngimpi-ngimpi acan. Ngan bedana lamun bareto yang hareupan malem panganten teh, pinuh ku kasieun, karisi jeung kahariwang. Ari ayeuna mah pinuh ku kawani jeung rupa-rupa harepan, puguh geus pangalaman. Atuh nya kitu deui dina derna mun bareto jeung Kang Hendra pinuh ku kabagjaan jeung kagembiraan, ari ayeuna jeung Tedi mah pinuh ku kana langsa jeung katunggaraan dina malem munggaran teh. Kumaha teu kitu, atuh da Tedi teh teu bisa ngalaksanakeun tugas kewajibanana saperti mistina. Hatena langsa jeung rumasa dosa ari ras kana milik diri jeung kalakuan sorangan ka tukang-tukang. Komo sanggeusna Tedi wakca mah yen matak teu buru-buru kawin teh kitu cenah kaayaan dirina. Hate beuki langsa jeung ngarasa dosa, matak pikuatireun matak pikarunyaeun geuning Tedi teh. Kuring sadar yen pangna Tedi nepi ka kitu teh alatan usaha kuring jeung ipah bareto, sangkan Tedi teu ngalajur nafsu teuing. Teu sangka betam yang melit kabitis, kiwari kaalaman ku kuring pisan. Tapi sok sanajan kitu kuring teu bebeja ka Tedi. Atuh da bebeja mah kuriak wae Tedi ngambek ka kuring, nyalahkeun ka kuring. Malah boa nuduh nu lain-lain ka kuring. Kuring janji dina hate yen rek usaha nyageurkeun deui Tedi. Carana nya kudu balik deui ka dukun anu bareto kungsi di Pentaan Tulung. Saminggu titas kawin leos kuring nepungan dukun anu bareto kungsi di Pentaan Tulung teh basa jeung ipah. Ngan kacida matak hanjakalna sabab dukun anu bareto di Pentaan Tulung teh geus maot sababaraha bulan ka tukang. Sajongjongan kuring ngahuleng meunang beja kitu teh. Hate pinuh ku kahanjakal.
Pikiran oge jadi teu pararuguh, malah bingung nu aya. Terus ditanyakeun ka kulawargana susuganan aya gantina. Sugan aya anu mulungan elmuna, tapi lapur taya raratanana. Da elmuna oge henteu aya nu diturunkeun, atuh lapur taya nu neraskeun, teu aya gentosna, ceuk salah saurang anakna. Kuring ngahulang deui bari pinuh ku kabingung, hate jumerit jeung tumanya. Gusti, kasaha abdi nyuhunkeun tulung? Awak karasa leuleus, kasawang peuting-peuting saterusna bakal cara peuting munggaran papangantenan. Cek dui kade heula baraya, dongeng Sunda judulna Kasaha Nyamenta Tulung, karya E. Mahmudin. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Darmi Harja pamit, permios.